salieu Kakang Bima. Rek naon siap? Taulah teh pada nyusul salira. Rek naon? Ya tapi warang mulih deui sareng jeung ibu. Leuweung samanea. Justru taulah teh kade teh benang wartosan. Siapa ngabijan deui mangalaman. Nah naon Kakang Bima aneh net buki jero buki. Aneh kejadian. Coba kahengan. Net, aing pagi jeung jelema aneh sia. Jelema aneh kumaha? Ngaranna Bandung Panawasa. Gusti, alhamdulillah masih kena cuma menang kan? Kan, kan boleh deui kan, boleh. Siap, entah balik aing cecek sesuai. Tekengeng gitu kan? Saur tuang ibu akan tidak muli, pejakeun ka si babu. Doakeun aing. Malahan siap baru milu aing. Pejaat bapak pada buat saya udah makan. Duh, kan? Siap. Kita ngabejaan cicing dirinya semua. Tapi nanti menuju bilang. Jadi ayat jalma aneh, ayat nu aneh. Eta jelema teh ngaranna Bandung Panawasa. Beungeut ta beureum nen. Teu beureum mah di mana-mana ge ararane. Jeung di beureum mah di mana-mana ge belegu. Parah. Suatu tadi. Aing diangkat gulungan sebelah. Dipalangkeun. Tapi aneh tak. Bandung Panawasa teh teu apalna awewe nen. Nah, waktu di Ciuman. Gede. Di galentoran ke Cimpuk. Siah yang yahok. Taulah penasaran nanging ieu teh denawa-denawa. Pada maknahakan kaulah. Denawa di mana naon teh? Itu tinggal di kurang teh di Riung. Riung saha? Upana denawa Kakang Bima teu ketemu aing. Kakang Semar. Tadi yang tak. Ayan nang koneng setap. Kasih di kubu wajah tak. Sampai di bawah kita mengiring wajah itu. Ya, nanti tanggal 26 ya. Ayat anaga. Kira mulih deui ya Kak. Lain mulih baturan aing mah. Ai jelema aneh mah. Jelema aneh. Leuwih aneh sareng si siapa teu aneh di mana? Aing deui di mana? Da urang jeung aing anak terem ya. Bejana cenah ieu teh keur diriung buta-buta aing teh nepo. Oh, agak mangga. Ya. Kurang buka mata batin agak. Mana teu ketemu mah? Kurang luhur. Jakung. Da jakung agana tuh sok mangga. Wis. Agak tinggal apa? Itu demi tunggu, Nen. Ya, ini di Soreang. Dikali, men. Itu demi ngagomong, Nen. Ketua dedemit gara ngagomong. Jikana eta nu ngagomong dedemput. Loba curi daya tanbakangakan wae di papa teh semua. Tapi kadene waing tadi juragan Bima cari diangkat ku mun sabeula ku hiji jelema. Panas bara ini. Panasaran. Segede kumaha eta jelema na lu hanya ulun. Heeh. Wah segede kacang hijau.
Wapot kowe. Mobil butut keluaran tepung kilai ngedahar kajun jelema lu. Goblok kita teh beusi setan. Da kena batok pajangan. Iya. Gawe wayaknya. Tang tilu. Iya. Gini si cepot. Halo. Duh. Kumaha kanak-kanakan. Liur. Pasti. Gelut. Orang ada dua aja. Orang paling disikat bukan sudah lo. Coba karena culing. Alah, dewek berjuang bagi babat putar udah gitu.